Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara pangaosan ngahanca kitab nu katunda kamari nerangkeun fadilah saum sasih Sawal. Masih nerangkeun fadilah saum genep dinten dina sasih Sawal, mangga nu nyana kitab Duratun Nasihin buka halaman 70 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. An Sofyan katampi hadis di Sofyan Sauri radhiyallahu anhu annahu sanyana Sofyan qala eta nyarios Sufyan Sauri kuntu bukti kuring di Makkah eta di Mekah salasa sinina kalawan 3 pirang-pirang tahun. Pakana teras weh kabuktian saha rajulun hiji lalaki min ahli Makkah ti ahli Mekah yaji'u eta datang ya rajul ilal baitil harami ka baitil haram kula yaumin tiap dinten ingda duhri dina waktu duhur wayat supu sarang tawaf ya rajul bil baiti ka baitullah wa yusolli sarang salat ya rajul sumayu salimu terus suluk salam ya rajul beres salat sumayu salimu terus suluk salam rajul alaya ka kuring wa yarji'u sarang balik deui ya rajul hatta alaftu sehingga resep kuring bihi ka rajul wa alafa sarang resep rajul ni ka kuring pamarodo terus we gering rajul yauman dina hiji dinten da'a terus wada'a jeung ngonang rajul ni ka kuring wa qala sareng nyarios rajul ida mutu di mana-mana maut kuring pagsil maka kudu ngadusan anjeun ni ka kuring binapsika ku diri anjeun wasolli jeung kudu nyolatan anjeun alaya ka kuring wadfan jeung kudu ngubur anjeun ni ka kuring. Maksudna masih panjang. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, dina ieu kitab hadis katampi ti kisah ti Sufyan Sauri. Anjeunna nyarioskeun bahwa dina kuntu bimakata salasa sinina kuring aya di Mekah saur Sufyan Sauri 3 tahun ibadah di Mekah nuju ibadah di Mekah 3 tahun penak we sareng hiji lalaki ti ahli Mekah urang Mekah eta lalaki urang Mekah teh sumping ka Baitil Haram ka Masjidil Haram tiap dinten ngan sumpingna tiap dinten dina waktos duhur terus tawaf terus salat duhur anjeunna tawaf ka Baitullah terus tawaf terus salat beres salat terus tawaf beres salat terus menakan eta rajul eta lalaki teh ka kuring uluk salam terus uluk salam pepenak sasalaman ngaleos wih deui eta lalaki teh sehingga salama 5 tahun salami 3 tahun ninggal teras pepenak sehingga akrab jadi resep kuring kana eta tingkah lakuna eta lalaki urang Mekah teh nya anjeunna oge datos kenal jadi resep ka kuring gancangna carios eta pameget urang Mekah teh pamarodo yauman dina hiji dinten gering ngan geringna teu damangna tos
teu damang repot, teu damang wales. Wadaani terus ngonang eta si lalaki urang Mekah teh ka kuring. Waqala jeung nyarios wasiat eta lalaki teh keur gering teh wasiat ka kuring cek Sufyan Tsauri kumaha wasiatna idza mutu pagsilni binafsika wa sholli alayya cek eta pameget ketika ke kuring maut da pasti bakal maut urang sadayana oge cek eta lalaki teh ketika kuring maut wayahna adusan kuring ku anjeun ku diri anjeun ulah nitah batur terus sholatan ya kuring wayahna amanat pangyolatankeun ku anjeun kuring terus kubur deui wayahna panguburkeun kudu miluan ngubur ngan geus beres ngubur wasiatna kieu wala tatrukuni pitil kalailah ulah ninggalkeun anjeun ka kuring pitil kalailah dina eta peuting beurangna dikuburkeun wayahna sapeuting tungguan ulah ditinggalkeun ieu ti kuburan teh paridan ulah ditinggalkeun kuring nyorangan di jero kubur di qabri dina kuburan kuring wayahna wabuta jeung kudu sapeuting anjeun nungguan kuring di jero kubur tungguan ku anjeun ingda qabri deukeuteun kuburan kuring cek eta lalaki urang Mekah da geus akrab teh geus kenal teh oge ketika geus dikurebkeun dikubur walakinni atauhid wayahna ke talkinan ketika kuring geus dikubur talkinan ku anjeun kuring teh atauhid talkinan kana tauhid hina soala munkar wa nakir dina nalika aya pertanyaan malaikat munkar nakir tah sabab biasana cek dina keterangan ketika diperebkeun ukuran nu jajab ka kuburan 7 lengkah baralik budal maka sok sumping malaikat munkar nakir aya naros pertarosan malaikat munkar nakir tah amanatna kitu eta lalaki padomantu lahu terus weh ngarangkul weh kuring tak ka eta lalaki teh urang Mekah silih rangkul muncak basa ieu mah cipika cipiki gancangna carios palama paaltu itu samang-samang sageletuk anjeunna maut terus wah dilaksanakeun wasiatna eta si lalaki tadi urang Mekah paaltu midamal kuring makana perkara amaro nu geus marentah rojul nikah kuring bihi kana ieu perkara begitu maut nya kuring ngalaksanakeun amanahna eta lalaki sakumaha anu amanahna kudu milu ngadusan milu mungkus milu nyolatan sampai ngurebkeun sampai ngubur terus ngurebkeun nya ditalkinan sesuai sakumaha wasiatna amanahna eta lalaki gancangna carios wabutu ingda qabrihi geus dikuburkeun teh tah kuring cicing sapeuting deukeuteun kuburanna eta lalaki kana ngalaksanakeun amanah wasiat teh pakuntu tah keur sapeuting kuring nungguan di duhureun kuburanana pakuntu maka bukti kuring bainan naumi antara sarewa yakdoti keur kuring cicing nungguan eta kuburan antara hudang antara sare jeung hudang antara sadar jeung teu idsami itu ujug-ujug nguping kuring munadian kana sora nu ngagero ujug-ujug aya sora nu ngagero tah kumaha sora nu ngagerona teh teu katinggal wujudna ngan aya sora we bungkul ngan ieu ngadengena teh keur nunutan berarti antara sadar jeung henteu antara sare jeung hudang kumaha nu ngagerona teh ya Sofyanu hei Sofyan la hajatalahu ila hibdika wa talkinika hei Sufyan teu aya pangabutuh keur ieu mayit keur ieu rajul kana ngajagana anjeun jeung teu butuh kana talkina anjeun pakultu aya sora nu kitu teh malik nanya kuring pakultu nyarita kuring bimada sabab naon pangna teu butuh dinaon teu butuh ieu lalaki mayit teh kana panjaga ti kuring jeung teu kudu ditalkinan ku kuring sabab naon eta sora nu ngagero tanpa wujudna ngajawab qala nyarios eta sora anu tanpa wujud munadian dea lisyami ramadhana wa itba'ihi pangna teu butuh anjeun teu puduh nu ngajaga teu puduh talkinan sabab ieu rajul teh sababiah teu kudu dijaga teh lisyami ramadhana karena sok puasa bulan Ramadan wa itba'ihi jeung sok
nuturkeun ku puasa Ramadan tegasna genep poe bulan Syawal, salat puasa sunat genep poe dina bulan Syawal. Wa itba'ihi sittan min Syawal, dituturkeun puasa genep poe tina bulan Syawal. Tah keur tanya jawab dina nunutan gitu, pastae qadtu terus weh korejat hudang kuring, hudang nyaring, palam aro ahadan teu ningali kuring ahadan ka seseorang ge, ret ka kenca di eta makam kuburan, ret ka katuhu, ret ka kenca, ret ka katuhu, luak liuk ternyata di eta kuburan eueuh saha, atuh tadi teh sorah saha eta teh. Saur eta Sufyan Sauri, akhirna ini teh kacai patawado tu wudu kuring, wasolaitu jeung salat kuring, salat sunat di dinya. Salat sunat nyamperkeun deui ka kuburan hatta numtu sahingga sare deui kuring. Sare weh nunutan meureun bari wiridan nunutan, sumaro itu terus ningali kuring dalika kana eta impian. Ngimpi kitu deui dina impian dina sarena teh salasa marotin 3 kali sarua nepes nu tadi. Hei Sufyan, teu butuh ieu lalaki teh kana penjagaan anjeun, teu butuh kana talkin anjeun, sabab naon? Sabab ieu lalaki nu dikubur teh kusababiah sok ngalaksanakeun puasa Ramadan diteruskeun kana puasa sunat bulan Syawal genep poe ti tanggal 2 Syawal sampai 7 Syawal. Tah ngalakukeun gitu teh korejat deui, wudu deui, salat deui sampai 3 kali ngimpen kitu teh saur Sufyan. Akhirna Pak Arab tu cek Sufyan teh apal weh kuring annahu sanyana impian ieu teh minar rahmani tinu maha murah, la minasyaitonir rajim, lain impian ti setan. Nah saantos gitu pan sorop tu terus saya balik weh kuring min ing di kobrihi ti eta deketeun kuburanana ngaleos weh deges taun madages ngalaksanakeun teh jeung aya perintah teu kudu dijaga. Wa ana akulu jeung ari kuring akulu eta ngomong kuring cek Sufyan teh ngadua kumaha duana geus apal ieu sababiah ieu jalmi menang jaminan ti saha, jaminan ti Allah ku sababiah puasa Ramadan diteruskeun kana puasa sunat Syawal genep poe ngadua. Wah sateu acan naon teh ngaleos eta kuburan teh saur Sufyan doana kieu Allahumma waqifni lisyami Ramadan wa itba'ihi sittan min Syawal. Allahumma ya Allah wafiq muga maparinan taufik Gusti ni ka abdi lisyami Ramadana kana bisa ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan wa itbahi jeung nuturkeunana ieu puasa Ramadan sitan genep poe min Syawal tina bulan Syawal. Mudah-mudahan Gusti maparinan taufik ka abdi sadaya bisa ngalaksanakeun puasa Ramadan terus dituturkeun ku puasa sunat genep poe tina bulan Syawal. Waqafa teras weh maparinan taufik nika kuring insyaallah Gusti Allah Al-Kabir nu maha agung nu maha ageung al-muta'ali tur anu maha luhur. Akhirna ya Sufyan ti saprakajadian harita setelah Ramadan teh setiap sumping Syawalna kaping 2 sampai tanggal 7 tara ka kantun ngalaksanakeun naon salat sunat Syawal genep dinten. Itu kesimpulan tina hadis kisah tadi Sufyan Sauri, hikmah tina puasa Syawal genep dinten itu jaminanana naon, jaminana bakal ngengengkeun naon martabat anu luhur, darajat mulia di jero kuburna, kengeng kasayan, kengeng nikmat kubur. Mudah-mudahan urang ge termasuk golongan jalmi anu bisa ngalaksanakeun puasa sunat Syawal genep dinten. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun an Ibni Abbasin katampi hadis ti Ibni Abbas anin nabiyyi Ibni Abbas napi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios Ibnu Abbas. Ashaimu ba'da Ramadana, ashaimu saur Kanjeng Rasul ashaimu ana usanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadaw Kanjeng Nabi ashaimu ari jalma nu puasa ba'da Ramadan sabada bulan Ramadan kal kari eta seperti jalma anu balik deui ba'dal firori sabada kabur, jalma anu balik deui sabada kabur tina pengperangan. Man tegasna seperti keun jalma
parogo anu paragat ieu jalma minasaumi tina puasa sumaroja'a terus balik deui ieu jalma ilaihi kana saum yakunu maka kabuktian ieu jalma kaman eta saperti jalma haroba anu geus kabur ieu jalma minal qitali tina peperangan summa ada terus balik deui jalma ilaihi kana ieu perang. Pidawuh Kanjeng Rasul ngadawuhkeun bahwa ari jalma nu puasa sabada Ramadan eta teh teu beda seperti jalma anu geus naon, jalma anu geus kabur tina perang balik deui kana tempat perang. Itu matak sing sahaja anu geus paragat beres ngalaksanakeun puasa Ramadan terus balik deui kana puasa Sawal eta teh sarua jeung jalma anu geus kabur tina perang terus balik deui datang deui kana tempat perang. Wal muradu jeung ari nu dimaksud aya suma eta yen puasa jalma sitan kana genep mina Syawal tina bulan Syawal. Jadi nu dimaksud teh nyaeta jalma nu maksud balik deui kana puasa teh balik deui beres Ramadan sabulan tanggal 2 Syawalna balik deui puasa bulan Syawal genep dinten. Walihada tah kulantaran kitu puasa genep dinten dina bulan Syawal sabada Ramadan kana maka kabuktosan saha di Imam Syafi'i yaqulu eta nyarios ya Imam Syafi'i saumu yaumin ari puasa sapoe ba'da Ramadana sabada bulan Ramadan ahabbu eta leuwih dipika cinta ilaihi mungguh ieu Syekh Syafi'i min saumi dahri tinimang puasa sataun kulihi tegasna sakabehna dahri. Jadi saur Imam Syafi'i puasa sabada Ramadan tegasna puasa naon? Bulan Syawal. Saur ieu Syekh Syafi'i puasa sapoe sabada na bulan Ramadan tegasna bulan Syawal leuwih dipika resep ku kuring tinimang puasa sataun penuh. Itunya leuwih dipika resep keneh puasa genep poe dina bulan Syawal tinimang puasa sataun penuh. Teraskeun An Abdul Wahhab katambi hadis ti Abdul Wahhab annahu sanyana Abdul Wahhab qala eta nyarios ieu Abdul Wahhab asirru fi masru'iyati shaumi fi hadil ayam asirru ari sir rahasiahna fi masru'iyati shaumi dina nu digelarkeunana puasa fi hadhil ayami dina ieu pirang-pirang poe naon poenan Syawal nu genep dinten teh rahasiahna digelarkeunana puasa sunat genep poe dina bulan Syawal teh anna nafsa eta sanyana nafsu rubbama akbalat eta pastina narima ieu nafsu bihimmatiha kana kahayangna ieu nafsu ala sahawati kana pirang-pirang syahwat rubbama akbalat pastina madep ieu nafsu teh yang hareup nafsu teh pasti nafsu mah selalu loba kahayang pasti loba pisanu dipikahayangna nafsu pi yaumil idi dina poenan id panaina geus sabulan penuh ini urang kuah puasa datang lebaran pasti loba nu dipikahayang awak teh hayang barang tuang hayang anu sagala atak rata-rata dina bulan Ramadan kuat datang Idul Fitri sagala diasupkeun sok seueur anu panyawat naon mencret karena sagala diasupkeun sagala hayang itu hayang ieu hayang wahasola jeung hasil lahapikeun ieu lahapikeun ieu syahwat pihi dina ieu lahapikeun ieu nafsu pihi dina yaumil id naon sayun perkara mina goplati tina goplah wal hijabi sareng hijab tak keur nafsu dina ieu bulan id mah aya perkara tina poho urang kadang-kadang sok loba pohona sabab loba digugu kahayang nafsu teh sagala dilaksanakeun matak terjadi wa aya hijab aya halang urangnya aya halang pakanat maka kabuktian naon hadihi sitatu ieu genep poe kana kaya ieu genep poe teh jawabiru eta keur namalan itu matak nu genep poe tadi teh keur namalan ibarat lamun urang dina salat mah keur namalan nu kakuranganana 5 karena perkara nakoso nu kurang ieu mah minal ada itina pirang-pirang nimponan waluh lali jeung mepesan pisami Ramadan dina puasa Ramadan kasunani seperti pirang-pirang pasunatan at-tabiati anu nuturkeun lil faraidi kana pirang-pirang puasa salat fardu awi sujudi atawa kana sujud disahwi kana sujud sahwi. Jadi ku salat
puasa sunat genep poe teh lir ibarat urang mah namangalan bisi aya puasa-puasa Ramadan anu teu sampurna gitunya, karena urang sok aya kekurangan dina nyumponan ngalaksanakeun wajib teh dina Ramadan. Teu beda we seperti urang ngalaksanakeun salat sunat, kan salat sunat di dieu teh sarua jeung salat sunat nunuturkeun kana salat fardu seperti salat sunat qobliyah, salat sunat ba'diyah. Kan eta ge keur salat sunat teh keur namalan-namalan bisi aya salat-salat fardu urang kurang sampurna. Atawa lir ibarat ieu puasa sunat Syawal teh lir ibarat urang keur salat fardu bisi aya anu kaliwat dina sunat abadna, mata lir ibarat salat sunat puasa Syawal teh lir ibarat sujud sahwina dina salat mah. Wa kaifiyatuha kumaha ye praktekna puasa Syawal teh, wa kaifiyatuha jeung arek kaifiyahna ari tata carana ieu salat sunat genep poe, annaha eta sanyana ieu salat puasa sunat genep poe Syawal mutawaliyatun eta anu tuluy-tuluy. Jadi tata cara puasa sunat Syawal teh genep poe teh tuluy-tuluy puasana di tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Wa qad qala sareng nyata tos nyarios sahabadul ulama ilmu tahaqqiqina, sebagian ulama mutahaqqiqin wa jumratul wasilin sareng jumratul wasilin, wal abdolu jeung ari anu leuwih abdol ayakuna eta yen kabuktian naon siamu sittati puasa genep poe mutawalian eta anu tuluy-tuluy ghairu mutafarriqin barinah teu kapisah. Jadi abdolna ngalaksanakeun puasa sunat Syawal teh, puasa sunat genep dinten Syawal teh abdolna mah tuluy-tuluy tanggal 2 teruskeun tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal genep sampai tanggal 7. Tah abdolna ngalaksanakeun sunat puasa Syawal teh barina tuluy-tuluy gore mutafarriqin tong kapisah. Tong tanggal 2 puasa, tanggal 3 henteu, tanggal 4 puasa, ta abdol nama ulah kapisah. Naon margina? Margi li anal mutawaliya aqrabu min jalail batin minal mutafarriq. Karena kutuluy-tuluyna ieu puasa eta teh ngadeukeutkeun tina naon? Ngadeukeutkeun dina geus ngabiasakeun patuangan tina kapisah. Itu nya ngarah geus biasa teh. Sabab kangarana geus dipisah angkena bisa jadi umum. Angkewe ayeuna sapoe puasa sapoe henteu deui mending langsungkeun bae dina Syawal mah, karena anyar keneh urang istirahat teu poenan Idul Fitri teruskeun kana bulan Syawal genep dinten ti tanggal 2 sampai tanggal 7. Walida takulantaran kitu qala nyarios Sayyidi dunungan urang ala zadah kana nambahan yan bagi peryogi pisaumi hadihi sitati dina puasa genep nu ieu genep dinten nyarios makana perkara yang bagi nu peryogi ieu mah pisaumi Ramadana dina puasa bulan Ramadan bal hiya balik ta ari ieu puasa genep dinten asyaddu eta leuwih banget minhu tinembang ieu saum Ramadan li annaha kana sanyana ieu saum genep dinten Syawal jawabirun eta teh jadi namalan wal kalamu jeung ari dauhan pi abdoliyatihi dina abdolna ieu saum fa inna farqaha maka sanyana pisahna ieu puasa genep dinten aw akhiraha atawa akhirna ieu puasa genep dinten an awaili sahri tina mimitina bulan salat maka hasil lahu pikeun ieu jalma naon fadilatul itba'i padilahna itba nuturkeun kana puasa Ramadan. Oke saur ieu Saidi nyarioskeun puasa genep dinten bulan Syawal eta langkung banget, langkung hebat, langkung sae tinimang naon? Tinimang Ramadan ibarat anu namalan teh. Ari dimaksud afdoliyah di dieu nyarioskeun kalam abdolna disambungkeun teh sabab lamun teh mah dipisahkeun gitu. Ayeuna sapoe puasa tanggal 2, tanggal 3 batal, tanggal 4 puasa dipisah-pisah gitu. Tah eta teu nanaon meunang eta oge hasolat lahu fadilah itba meunang keneh fadilah puasa bulan Syawal ngan pedah abdol mah
tuluy teu nanaon dipisah atawa ngalaksanakeun ge engkewe moal tanggal 2 sampai tanggal 7 sabab tanggal 2 tanggal 7 mah sering haul di urang mah sering pertemuan keluarga angkewe geus salse misal di tanggal sabaraha bade ti tanggal kahirnakeun misalna ti tanggal 23 Sawal mangga teu nanaon atanapi sapoe puasa sapoe henteu mangga eta ge termasuk sunat puasa bulan Sawal nuturkeun kana Ramadan. Teraskeun an Ibnu Umar sareng katampi hadis ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu sanyana Ibnu Umar qala eta nyarios Ibnu Umar qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sing saja masoma eta nu puasa jalma Ramadana kana bulan Ramadan sumaat ba'at terus nuturkeun jalma kana ieu Ramadan sitan kana genep bin sawalin genep dinten tina bulan Sawal kharaja maka keluar ieu jalma min dunubihi tina pirang-pirang dosana ieu jalma kayaumi waladat seperti poenan ngalahirkeun huka ieu jalma saha ummuhu indungna ieu jalma. Pidauh Kanjeng Rasul masih padilah dina puasa Sawal sing saha jalma puasa bulan Ramadan terus dituturkeun kana bulan Ramadan teh genep poe tina bulan Sawal maka keluar ti eta jalma teh dosa-dosana jalma keluar bersih dosana lir ibarat budak nu karek dilahirkeun ku indungna teu mawa dosa sakedik-kedik acan. Mudah-mudahan urang sing bisa ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa sunat Sawal genep dinten sabab jaminan ti Kanjeng Rasul tadi jalma nu puasa Sawal genep dinten nuturkeun kana Ramadan eta teh dosana ieu jalma bakal bersih diri ibarat bersihna budak nu karek dilahirkeun ku indungna teu mawa dosa sakedik-kedik acan. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun an Ka'abil Akhbar katampi hadis ti Ka'abil Akhbar annahu saanyana Ka'ab qala eta nyarios Ka'ab marodot teu damang udur gering cek bahasa kasar nama tedamang saha Fatimatu Siti Fatimah radhiyallahu anha radhiya muga mikaridos Allah Gusti Allah anha ti Siti Aisyah pajaa teraswe sumping sa'aliun Sayyidina Ali ila manziliha kabumina ieu Siti Fatimah. Hadirin jamaah pangaosan sadayana kacarioskeun ieu saur Ka'ab Akhbar putrana Kanjeng Rasul tegasna Siti Fatimah bojona Sayyidina Ali Siti Fatimah teh nuju teu damang kitu sumping weh Sayyidina Ali kabumina ieu Siti Fatimah pakola terus weh nyarios ieu Sayyidina Ali teh ya Fatimah tuh he Fatimah ma kana naon turidu ngamak ma kana naon yuridu ngamaksud naon qalbuki manah anjeun mun cek bahasa urang mah aya pikeun saeun naon hoyong naon gitu nya naros ieu Sayyidina Ali ka bojona ka Siti Fatimah min halawati dunya ieu manah salira hoyong naon tina pirang-pirang kaamisan ieu dunya aya kalejatan dunya kaamisan dunya hoyong naon kumaha walar Siti Fatimah pakola tarasoeh nyarios Siti Fatimah ya Ali hei Sayyidina Ali astahi mika hoyong abdi rumanan kana dalima hoyong kana buah dalima santos itu ngungkapkeun ieu Siti Fatimah kana kahoyongna hoyong buah dalima adi urang mah biasa bojo istri nu loba kahoyong teh nuju keur naon nuju keur ngandung pan sok sagala hoyong buah dalima hoyong martabak hoyong anu tah Siti Fatimah ditaros hoyong naon hoyong buah dalima begitu ngungkapkeun kahoyongna ieu Siti Fatimah fatafakkaro saatan terus we berpikir Sayyidina Ali teh saatan sakedeung li anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah makana eta makana mahu sayun teu aya mahu sartana Sayyidina Ali naon sayun perkara aduh teu aya sanaya sumakoma ulah teu aya kudu ka mana ieu milarian naon ieu dalima sumakoma teras we ngadeg we ieu Sayyidina Ali wa dhahaba jeung angkat Sayyidina Ali ila suki ka pasar. Da di dinya teu aya di bumina sekitar bumina akhirna Sayyidina Ali teh milarian ieu buah dalima teh angkat ka mana? Ka pasar. Bari teu gaduh artos Sayyidina Ali teh. Akhirna wastaqrodo namut weh Sayyidina Ali dirhaman kana dirham munahna kana rupiah. Namut artos kanggo naon? Kangge balanja meser buah dalima.
sabab bojona nuju teu damang hoyong buah dalima. Tos kenging artos namu ti rerencangan Sayyidina Ali wastaro angkat ka pasar ieu Sayyidina Ali wastaro sareng balanja meser ieu Sayyidina Ali bihi ku ieu artos sadirham tadi teh rumanatan kana buah dalima. Angkat ka pasar kenging artos kenging namut sadirham angkat ka pasar teras semilarian meser weh ieu buah dalima saberiji hiji buah dalima ada sadirham. Tos kenging buah dalima ti pasar ya Sayyidina Ali meser buah dalima farojaa mulih deui we Sayyidina Ali teh ilaiha kabumina kasaha kabumi Siti Fatimah nuju mulih ti pasar kabumina Siti Fatimah ya Sayyidina Ali paroa teras weh ningal ya Sayyidina Ali teh sahson kahiji jalmi maridon anu gering ningal ka hiji jalmi bari eta hiji jalmi teh keur aya di pinggir jalan matruhan anu dialungkeun ala qaraati tariqi di pinggir jalan tinggal siga aya hiji jalma anu gering ngaringkuk we di sisi jalan pawakopa liren heula we saaliun Sayyidina Ali cicing we ngaranna Sayyidina Ali teh nyamperkeun ka eta jalmi nu katinggalna keur teu damang ditaros ku saha ku Sayyidina Ali pakola terasa nyarios ieu Sayyidina Ali lahu ka eta sahos ka ieu jalma teh maka naon yuridu ngamaksud naon kol buka hate anjeun ya sayu he aki-aki eki nah aya naon aki teh hoyong naon mun cek bahasa urang mah aki teh ngarengkol di sisi jalan siga nu teu damang ripuh kitu kumaha jawab eta aki-aki pakola teras we ngawaler ieu aki-aki tadi nu gering sisi jalan da kenaleun eta aki-aki teh ka Sayyidina Ali ya Aliyu saur eta aki-aki ya Aliyu hei Sayyidina Ali li eta tetep kakuring khamsatu ayamin ari 5 pirang-pirang poe huna di ieu tempat hei Ali kuring teh sabenerna di dieu teh geus 5 poe cicing ngarengkol di dia di sisi jalan teh wa anna jeung ari kuring teh matruhun eta nu dialungkeun digolerkeun di dieu wa marro jeung geus ngaliwat saana jalma-jalma kuring cicing ngarengkol di sisi jalan jalma naringali ka kuring teh marro nasu ngaraliwat jalma-jalma alaya ka kuring ningali we wungkul ngaliwat teh walam yal tapit jeung teu ngareret ngalieuk teu aya nu ngaliuk-liuk acan saha adun seseorang ilaya ka kuring ngan sebatas ret tinggalkeun deui ngareret tunggul tinggalkeun deui kuring teh saurang oge eueuh nu merhatikeun kuring pada geus 5 poe kuring teh lapar di dieu jeung gering atuh hayang naon saur Sayyidina Ali aki teh yuridu ngamaksud naon kolbi hate kuring cek eta aki-aki teh rumanan kana buah dalima hoyong naon buah dalima sami ka hoyongna ieu ke aki sareng ka hoyong saha ka hoyong tadi Siti Fatimah bojona Sayyidina Ali tah nguping laporan eta ti aki-aki nu sisi jalan keur ngagoler keur gering sarua pamentana hoyongna hoyong buah dalima fatafakaro berpikir ya Sayyidina Ali pinapsihi dina dirina Sayyidina Ali saatan sakedeung saja mikir Sayyidina Ali teh aduh ieu geuning sarua hoyong naon hayang buah dalima sedengkeun ieu buah dalima ngan hiji-hijina dipika hayang ku saha ku pamajikan ku istri santos berpikir gitu terus weh nyarios ieu Sayyidina Ali dina manahna berpikir pakola teras weh nyarios Sayyidina Ali linapsihi kana dirina Sayyidina Ali istaroetu rumanatan wahidatan istaroetu meuli kuring rumanatan kana ieu buah dalima wahidatan ngan hiji-hijina kuring meuli buah dalima teh ieu ka pasar menang hiji-hiji nah meuli bari duit oge menang naon menang nginjeum keur saha deui meuli ieu buah dalima teh li ajli Fatimah karena arah-arah kanggo Siti Fatimah meuli naon teh meuli buah dalima nu hiji-hijina teh belaan duit menang nginjeum kanggo bojona Siti Fatimah itu pikiran Sayyidina Ali emutanana dina mana pa in ataitu maka lamun mikeun kuring hakana ieu buah dalima li hada saili ka ieu jalma anu jajaluk jalma nu menta-menta biki lamun seandaina ieu buah dalima ngan hiji-hijina nu dipika hayang ku pamajikan kuring dibikeun ka ieu jalma nu menta-menta bakiyat Fatimah maka
tetap saha Fatimah tu Fatimah mah rumatan barina anu dihinakeun. Lamun kitu mah Siti Fatimah tuh asa dihinakeun henteu naon, teu dicumponan kahoyongna. Kumaha lamun dibikeun ieu atuh Siti Fatimah teu kacumponan, kumaha lamun teu dibikeun deui ieu ka ieu lalaki kanu menta-menta. Wa in lam uti saur Sayyidina Ali lamun teh mah kuring teu mikeun hu kana ieu lamun teu mikeun kuring hu ka ieu si Aki anu tukang menta-menta, kholab tu berarti maka nyulayaan kuring kaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala. Dibikeun kumaha Siti Fatimah teu dibikeun berarti urang kumaha ka Allah ngabohongan nyulayaan kana janji Allah dina Al-Qur'an. Nah kumaha janji Allah dina Al-Qur'an saur Allah wa ammasaila fala tanhar gitu. Wa ammasaila napona kajama anu jajaluk kanu menta-menta fala tanhar maka ulah nyentak anjeun. Aya nu menta-menta teh ulah disetak ulah dipungpang. Wan nabiyu sareng ari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Kanjeng Nabi dina emutan Sayyidina Ali teh henteu dibikeun berarti kuring nyulayaan kana ayat Allah, dibikeun ieu dalima ka ieu nu menta-menta kumaha pamajikan sabil di dinya Sayyidina Ali. Sedengkeun Kanjeng Rasul ngadauh kieu cek Rasul la ruddu sa'il la taruddu ulah nolak aranjeun kabeh asaila kajama-jama anu sok minta-minta tukang jajaluk. Walau kana sok sanajan aya ya tukang menta-menta teh ala farosin eta luhureun kuda mun ayeuna mah pak mobil Perosa aja mah tukang menta-menta bere tong ditolak kitu nya. Nah itu dawuh Kanjeng Rasul gitu. Santos gitu imut kana dawuhan Kanjeng Rasul teu meunang nolak ka jalma anu menta sedengkeun di jalma anu menta-menta ngakuna anjeunna gering geus 5 poe teu menakan barang tuang. Akhirna kalah weh dina emutan ieu Sayyidina Ali. Akhirna ieu buah dalima teh pakat saro dibelahan we ku Sayyidina Ali teh dibelahan pakat saro meulahkeun ieu Sayyidina Ali arumanata kana buah dalima pat amat terus masihan tuangeun Sayyidina Ali asayhu kayaki-aki dihuapan dipasihkeun lain sapotong dipasihkeunna sadayana dipasihkeun ka eta anu jajaluk ka eta aki akhirna geus dipasihkeun ieu buah dalima nu hiji teh dipasihkeun dituangkeun ka eta aki-aki nu gering paufia terus weh dicagerkeun eta aki-aki pisaatihi dina waktu harita keneh langsung ngadadak cager berarti si eta aki teh geringna kalaparan dipasihkeun ngadadak harita keneh cager. Di luar eta di bumina saha Siti Fatimah nu hoyong nawan buah dalima. Itu rahasia Allah. Begitu Sayyidina Ali masihkeun eta tuangeun buah dalima ka eta aki-aki eta si aki cager wa ufiat jeung cager deui jeung damang sa Fatimah tu radhiyallahu anha Siti Fatimah radhiyallahu anha. Begitu si aki cager di bumina oge Siti Fatimah kalawan kakawasan Allah harita keneh Siti Fatimah damang. Gancangna carios beres eta buah dalima anu nyebutkeun apel mangga buah dalima mangga bari apel we atunya rumana teh apel mangga so beres kitu wajah sumping sareng sumping sa Ali Sadina Ali wahwa bari ari Sadina Ali mustahil eta ngarasa isin ka bumi ngaraos isin dipesenan ku saha dipesenan ku istrina piwarang meser apel atawa buah dalima palamma ro'at samangsa ninggal hu ka Sayyidina Ali sa Fatimah tu Siti Fatimah begitu Sayyidina Ali sumping ka bumina katingal rentang-rentang ku saha ku Siti Fatimah langsung qomat ngadeg we ieu Siti Fatimah ngadeg ilaihi nyampeurkeun saha Sayyidina Ali wadomat sareng ngarangkul nangkep ieu Siti Fatimah hu ka Sayyidina Ali ila sodriha nangkep kana dadana Siti Fatimah dirangkul ditangkep ieu Sayyidina Ali ku Siti Fatimah. Pakola teras weh nyario Siti Fatimah. Saur Siti Fatimah teh amma innaka magmumun. Naha saanyana anjeun eta teh bingung. Naon ngarumaoskeun ieu Siti Fatimah istri anu salihah umil mukminin ngaraoskeun duh jadi ngabingungkeun ka carokena peda hoyong naon? Hoyong apel atau dalima teh
gitu dirangkul ku Siti Fatimah. Saur Siti Fatimah teh naha akang teh bingung gara-gara abdi pawa izzatillahi ta'ala kalawan demi Allah demi keagungan Allah wa jalalihi sareng keagungan Allah innaka sanyana anjeun lama amta samang maparinan anjeun dalika saykho ka itu aki-aki arumana kana dalima atau kana apa zala maka leungit an qalbi tina manah abdi naon istahu an qalbi leungit tina hate abdi naon istahu urumani mikahayangna ieu kana dalima atau kana apa. Saur Siti Fatimah demi Allah ketika akang masihkeun ieu tuangeun masihkeun apel atawa dalima tah ti harita keneh manah abdi teh tos teu aya mikahoyong kana naon kana apel atawa dalima teh tah nguping kitu mah fafariha bingah we saaliun Sayyidina Ali bikalamiha bingah ku sabab cariosanana bojona Siti Fatimah. Teu lami tidinya Pak Ata teras we sumping saha rajulun hiji lalaki faqara'a terus ngetrok ieu rajul albaba kana panto bumina Siti Fatimah trok aya tamu gitunya hiji lalaki. Pakola terus we nyarios aliun Sayyidina Ali man anta man eta saha antari anjeun pan keketrok ka imah assalamualaikum waalaikumsalam saha mun kurang mah saha di luar eta nu keketrok ngajawab pakola terus we nyarios nu keketrok jalmi rajul teh ana Salman Al Farisi anari kuring teh Salman Al Faris eta Salman Al Faris iftah kudu mukakeun anjeun albaba kana lawang panto kuring teh Salman Al Faris cenah sok bukakeun ieu panto teu lami tidinya tos terang weh nu keketrok kana eta lawang panto teh eta teh Salman Al Faris teu lami tidinya pakoma teras weh ngadeg saha aliun Sayyidina Ali wa fataha sareng mukakeun Sayyidina Ali albaba kana lawang panto rek dibuka naon lawang panto ku Sayyidina Ali. Begitu dibuka lawang panto ku Sayyidina Ali waro'a sareng ninggal Sayyidina Ali Salman Al Farisi ka Salman Al Faris wa biyadihi sareng eta tetep dina pananganna Salman Al Faris tibkun ari aya baki mugto anu ditutupan naon rosuhu luhurna ieu baki bimandilin ku sapu tangan. Nah, begitu rat dibuka ieu panto breh we katinggal ieu Salman Al Farisi ternyata Salman Al Faris teh keur nanggeuy naon nanggeuy baki bari luhureun bakina teh ditutupan ku sapu tangan. Pawaddoa teras weh neundeun weh ieu Salman Al Faris hukana baki teh baina yadaihi antara payunan ieu Salman Al Faris golerkeun weh ieu baki teh payunan Salman Al Faris santos kitu pakola terus weh naros nyarios saha aliun Sayyidina Ali miman eta ti saha hada ari ieu teh ya Salman he Salman mun ceuk basa urang mah ieu teh ti saha pamasihan ti saha kumaha waler Salman Al Faris pakola ngawaler ieu Salman Al Faris minallah ieu teh ti Gusti Allah ila rasuli ka rasul wa minar rasuli jeung ti rasul ilaika ka anjeun tah ieu baki teh ieu tuangeun teh ti Allah ka Rasul ti Rasul ti ka anjeunkeun saur Salman Al Faris. Akhirna eta sapu tangan naon baki nu ditutupan ku sapu tangan teh akhirna summa ibtataha pakasapa terus saya mukakeun eta Sayyidina Ali al gitu kana tutup tadi teh kunaon ku sapu tangan dibukakeun weh paidan tah nalika keur dibuka kitu pan kabuka katingali tah ternyata dina baki teh aya naon pihi eta dina eta baki teh tis'u rumanatin ari aya salapan pirang-pirang buah dalima atawa buah apa ternyata begitu dibukakeun teh aya buah dalima nu sakumaha tadi geus dibikeun ka saha sami sareng dibikeun ka jalmi anu dipasihkeun ku Sayyidina Ali santos kitu pakola nyarios Sayyidina Ali ya Salman wahai Salman saur Sayyidina Ali naros lau kana hada ilaya lakana asyaron lamun teh mah aya naon hada ieu pemberian ieu buah dalima atau apal teh
ilaya keur kuring lakana yakin aya ieu buah dalima atau apal teh asyaron eta 10. Lamun bener ieu keur kuring he Salman ieu moal aya salapan moal sakieu pasti kudu 10. Kumaha dikitukeun ku Sayyidina Ali eta Salman? Lamun bener ieu teh keur kuring yakin ieu bakal aya 10 karena saur Sayyidina Ali liqaulihi ta'ala karena kami yakin kana dawuhan Allah taala. Mana dawuhan Allah taala? Saur Sayyidina Ali dawuhan Allahna man jaa bil hasanati falahu asyaru amsalihha. Man sing saja majaa anu datang ieu man bil hasanati kalawan nyeun hiji kasayan falahu maka eta pikeun man asyaru amsalihha ari 10 pantarna ieu hiji kasayan. Muncak bahasa urang mah pan kuring geus nyieun kasayan, nyieun kaalusan sodako hiji apel atau hiji dalima. Nah ieu ngan aya salapan teu aya 10. Nguping cariosan Sayyidina Ali kitu kumaha ieu tanggapan saha? Ya Salman paldohaka teraswe gumujeng saha Salmanu Salman gumujeng Salman bari pa akhroja terus ngaluarkeun ieu Salman rumanatan kana dalima atawa kana apel min kamihi tina sakuna ieu saku bajuna ieu Salman bari gumujeng kaluarkeun weh apel nu hiji deui itu ku Salman teh kaluarkeun pawadoa teraswe neundeun ieu Salman hak kana ieu buah dalima atau apel teh pitibki dina eta luhur baki jadi jumlah sabaraha 10. Pakola terus nyarios ieu Salman ya aliyu he Ali ya Ali saura Salman wallahi demi Allah kanat kabuktian ieu dalima teh atau apel teh asyarotan eta teh sabenerna aya 10 sadayana mah aya 10 ngan kumaha ngan walakin aradtu tatapi nareka maksud kuring bidalika kana ieu buah apel dalima teh ngamaksud kuring an ajroba kana yen rek nyoba kuring ka anjeun sabenerna 10 ieu teh ngan kuring rek nyoba we ka anjeun eta saur Salman. Nah make jeung apaleun da Sayyidina Ali mah yakin tos midamel kasayan masihan dalima apa teh ka saha apel sautuh hiji ka eta aki berarti digantian langsung ku Allah na sabara 10 berlipat ganda itu keyakinan Sayyidina Ali matak terangna Sayyidina Ali teh margi yakin kana naon yakin kana amal kasayan atuh kesimpulan tina eta kisah urang sadaya ketika urang midamel kasayan sodakoh midamel kasayan naon bae tong ragu sing yakin sing saja minum midamel kasayan janji Allah bakal digentosan ku Allah dilipat gandakeun sampai 10 tika. Teraskeun Raudhatul Muttaqin wal hikmatu. Sakitu heula panginten dina dinten ayeuna pangaosan insyaallah enjing urang lajengkeun mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Tutup kudu majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.